lalakon saacan urang nuwikeun ilalampahan Gusti Nu Maha Suci ka Allah anu Maha Kawasa sangkan urang sadaya aya dina panang tayungan mantenanya urang menekung kanu Maha Agung urang mujabrata kah yang masuk mengrupa halang raja urang rajahan heula di langit pating karetip di bumi pating polisi kumalar di alam lahirulillah di muji sing Gusti kecatna alhamdulillah alhamdulillah raja doa doa raja raja menang maring Allah dina hati anu wening dina rasa nu rumasa dina hati anu basket dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar syakitu raja ti aki mah syakitu nyampe ti aki mah kasyat nulisnya mudah-mudahan lulus rahayu berkah salamet hidup tuaan kaca kurang tuikeun ieu lalakon kurang teraskeun ieu lalampahan pikeun ngapakeakeun incu dewek pra kasyat geulis Alhamdulillahirobbilalamin kasyep geulis incu aki ye bagia kasyepnya ala kanca dewek dewi ka dieu teh sorangan jeung sinini aya paribasa di dunia aya dua papasangan aya berang jeung peuting kitunya aya tukang kenang jeung karpet wayahna ka sinini ka dieu kitu urang ngabagiakeun urang mapageun urang ngahibur itu urangnya nini ka dieu geuwat didaguan berbek dieu iya Sayang pisan, daun jadi hiasan, pantas sayang lagi taman, daun kesabaranmu indah, hidup ini berang putih, daun jadi kamalang rasa, mana birunya di samberan, kuku
Kadieu. Gusti Nu Agung Aki meuli capek kieu. Aduh Gusti Nu Agung. Meuli jiga lari rek ieu teh. Igal teh. Wayahna nini. Suka teh engang. Wis lain engang eta mah. Naon teh geuningan? Heeh, da eta. Bari aduh. Heeh. Oh hiber suka teh naon? Ya, dengekeun ini. Urang kapeto ayeuna pikeun ngabageakeun pikeun ngahibur incu urang tuh tingali anu gagah, anu kasep, anu geulis, anu herang, anu mencenang. Alah Aki Teu wayahna si lain kudu ngadoakeun ini. Piraku teuing atuh, piraku teu ngadoakeun ka incu. Sok kadoakeun nya. Hayu atuh urang bari silaturahmi ka ditu. Nah, urang silaturahmi bari ngadoakeun wayahna. Ngadoa urang malain rek barang penta nya wayahna. Sok. Mudah-mudahan lain rek barang penta tah sugana urang teh aya. Teka tingali nininya. Saling
tuyang manglai sekar katresna mawar endah anu ligar malati suci anu manis di kalung kiamah lain bangsana mangga bungana di kalung Pak. Baik, simbolis pengalungan bunga kepada pengantin wanita oleh ibu mertua. Di acara ngunduh mantu menjadi bukti marhabah diterima dengan lapang dada di keluarga tercinta, keluarga Bapak Ganda Saiful Hidayat MPD dan Ibu Dewi Karyati SPD. Semoga menjadi kenang-kenangan terindah selama hidupnya dan menjadi ridho dan keikhlasan dari kedua mertua. Ibu bapak mertua silakan di bawah sinengnya ibu, silakan untuk menuju ke tempat. Baik, kepada seluruh tamu undangan hadirin hadirat kemudian ke tempat duduk yang telah disediakan